Orenganan ku Gusti Allah diberesin, asal geus diberesin bae boro-boro perang di medan laga. Cacak-cacak de tinju bae haju geus kadel, waduh Mike Tyson mah serobotanana. Atau geus. Nyana geus bae bisa ngalawan naon kena angin doang golepak bae. Padahal mah barang ditanya, "Kok kanu ngagolepak?" Saya sebenarnya main-main aja sih kayak. Cak musuhna goblok enggak coba. Tapi kenapa? Daripada menyon. Jadi geus ieu deula. Baheula ka Muhammad Ali geus sieun ti heula jelema. Asal Muhammad Ali deuk tampil bae ge musuh geus beres sieun kabeh. Warenganan dibere wiridan Hizib Nasor teh Muhammad Ali teh. Serius ya bah, nu merena ulama ti Mesir jeung ti Maroko. Dibere Hizib Nasor diwirid ku nya, dibere Hizib Rifai. Eta teh musuh asal naik bae Muhammad Ali, asal gigit-gigit. Geus sieun ti heula aya nu encan kikian-kikieun ngagulupan naon atuh. Oh, sarua eta. Ieu ge sarua ieu. Mike Tyson teh ngan kulantaran haju ditarik ku guruna. Guruna teh di Uzbekistan, guruna Mike Tyson. Dua jeung ti Mesir. Kita eure. Setelah asup Islam kan teh terus bae ngawiri. Di ngaranan Yusuf. Masya Allah, wahara jasa. Orenganan lain main-main. Sebab naon? Nu mantap ditarik ku guruna. Mike Tyson mah lain cara Muhammad Ali. Muhammad Ali mah bisa kontrol. Mike Tyson mah asal di kota bae lelempangan. Aya bae nu kanyana bangun ngamanyunan. Jeger, teu naonan. Yang kermejuhna nyaritakeun tentang sejarah perang Badar, di mana rombongan kufar musyrik dipimpin ku Abu Jahal leuwih awal cicing di Badar. Jumlah 1000 dengan peralatan senjata anu mutakhir, perlengkapan anu sangat dominan, tentara anu terlatih, terketahui ku para sahabat Kangjeng. Sementara rombongan Kangjeng hanya 313. Teu aya persiapan perang sebab awalna untuk menjegal Ir. Tetapi instruksi Gusti Allah kudu melaksanakan nafir, yakni perang melawan persenjataan anu lengkap, perlengkapan anu pohar, senjata tur perlengkapan ditambah ku tentara anu geus terlatih, bilangan anu sakitu loba, mulai muslimin merasa ragu. Tetapi keraguan tersebut dihilangkan ku Gusti Allah dengan dibere hujan. Wa yunazzilu alaikum minas samai ma liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rizqa syaitan wal yarbitu ala qulubihim wa yuthabbita bihil aqdam. Rombongan Kangjeng sebanyak 313 mulai mendekat ke Badar. Walaupun geus dibere ketegaran melalui ucapan Kangjeng, wahyu Allah turun, tetap kemanusiaan masih aya. Encan optimal 100%, tetapi mulai merapat. Setelah merapat sekitar masih aya 500 meter berhadapan jeung musuh. Tidinya Ki Hubab bin Munzir al-Ansari nyarita, "Ya Rasulullah, ahadza manzilun anzalakahullah? Apakah tempat ieu
anu memang tempat diperintah ku Gusti Allah kudu cicing di dia. Lamun memang ieu tempat dititah ku Gusti Allah boleh, tetapi lamun ieu tempat sakadar prinsip, sakadar pemikiran tuan, kula ngabogaan pemikiran anu leuwih mantep. Di salah satu tempat di mana didinya deket ka cai, walaupun cai geus dikuasai ku musyrikin, tetapi didinya mungkin lebih deket ke sumber cai, didinya bisa nyieun parit-parit jeung nyieun empang-empang, jang sakadar penampungan-penampungan, jeung mudah-mudahan kulanya homedan didinya. Hubab salah satu jelema anu cerdas, masyhur dina kecerdasan, dengan musyawarah Kangjeng Nabi prinsip tersebut dipakai ku Kangjeng Nabi. Saat ieu kami kabehan nuturkeun anjeun berangkat mendekat ke musuh 313 brek. Iyalah cek Hubab, ternyata geus kadeuli musuh. Tempat ieu sangat strategis, musuh tuh geus kadeuli, paling tinggal 100 meter deh. Urang istirahat di dia, urang cicing di dia. Ketika peperangan terjadi, urang geus ngabogaan tempat, maka ieulah tempat nu sangat strategis. Wah, ku Kanjeng Nabi dipake bagus anjeun Hubab. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz, ceki Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, ala nabni laka Quraisyan, kumaha lamun di dieu ngabangun markas, jang tuan berteduh, jang tuan berlindung ketika engke aya sesuatu anu gugur kurang dibawa ke markas tersebut. Perlengkapan walaupun sangat minim, tapi kurang lamun geus boga markas kan bisa diteunden di dinya. Andai kata ke aya makanan dan minuman bisa diteunden di markas. Kecapean urang cicing di markas, bila setuju kula dek siap ngabangun Quraisyan. Cek Kanjeng Nabi sangat menyetujui. Silakan Sa'ad, nyieun lah markas. Dijieun saaya-aya lain tina beusi cara kuat, neangan kakayuan, neangan palapa korma, neangan tangkal-tangkal korma, dengan gigih jeung giat dijieunlah mamarkasan. Lain mang markasan, mamarkasan. Mang markasan mah tukang ragaji. Mamarkasan tutup rapi. Kangjeng Nabi asup ka jero, nyalande ke keluar deui. Kangjeng, bagus ide anjeun wahai Sa'ad bin Mu'adz, masyaallah karim, luar biasa. Tidinya kaum musyrikin keluar salah satuna Utsbah. Ki Utsbah pidato di kalangan musyrikin dengan suara anu lantang. Ceki Utbah, wahai saudara-saudara sekalian, walaupun kuantitas kita banyak, tentara kita terlatih, perlengkapan sangat dominan, penghibur-penghibur di samping kita sangat luar biasa, dengan berbagai tagoni-tagoni nyanyian, ahli-ahli nyanyi lengkap, tetapi jangan dikira Muhammad lebih cerdas daripada kita. Rombongan Muhammad pasukannya tidak seberapa. Kita tahu personil Muhammad 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan kita tidak ada apa-apanya. Tetapi bantuan Muhammad spektakuler. Naon cenah eta kieu spektakuler? Aing teh nyaho eta. Inilah yang perlu diperhitungkan. Caki Kholab, mana ngomong gitu, naon maksudnya? Maksud saya berbicara seperti ini tidak lain kecuali an amna alindas al-haram,
Jangan dilanjut peperangan ini. Sebab perasaan saya sudah lain sebelum berangkat untuk maju ke medan peperangan. Merinding saya. Tadi budak dek perang, berikat dulu. Beres. Ada sesuatu yang merinding, cek. Takut. Cek heula pula ngomong gitu sih ya. Iya kan geus terjadi tuh musuh manya orang dek mundur. Tapi gengsi tarolol sedikit sieun aing geus bener tapi ulah ngomong gitu sih rahasia bae rahasia kadenge berita ieu ku Abu Jahal Jol Abu Jahal aya naon sia si garewas tidak bos sedang membicarakan tentang strategi perang bos. Bohong sih. Emang aing teu boga ceuli. Ceuli aing normal kene goblok. Kajen kuku mah geus sia boga kasieun kan. Lain kitu ceuk Utbah. Urang teh akan dek menghadapi pasukan Muhammad. Pasukan Muhammad eta ngan saeutik. Tetapi kadang-kadang dengan kecerdasan pasukan-pasukan Muhammad eta teh urang bisa tungtungna bisa eleh. Ulah ngomong gitu dia. Asana ka Baduy heula barenana ya. Beres ya Abu Jahal. Sembarangan dia ngomong. Di Mekah dia ngomong gitu mah ieu mah tuh lain waktu ngomong gitu je. Sembarangan dia. Wallahi la narji'u hatta hakamallahu bainana wa baina Muhammad. Demi Allah, urang ulah balik ke Mekah mundur tanpa melakukan peperangan sehingga Allah menghukumi memastikan antara urang jeung Muhammad sanu eleh. Kadenge ku siap. Siap bos. Sieun kabeh ka Abu Jahal. Abu Jahal siap mundur deui ka tukang. Utbah ngomong deui, "Ai sia olam. Nu sabenerna ieu mah teh sia-sia dapat. Sarua." Tarolo jasa. Sieun. Masyaallah. Keur kitu-kitu di barisan musyrikin anu geus siap. Baris-baris. Untuk barisan penyerang, untuk barisan pemanah, untuk barisan pertahanan disiapkan sedemikian rupa. Cok kaharep salah saurang ngaranna Ki Aswad bin Abdul Aswad. Tidinya nana nangtangan, "Hai Muhammad, mana jagoan-jagoan di antara maraneh kabeh?" Yo Aswad bin Aswad. Mekah sa Mekah geus nyahoeun kabeh. Di luar Mekah geus caraweun kagagahan Aswad. Tanpa diperintah ku Kangjeng Nabi langsung Ki Hamzah bin Abdul Muttalib maju ke hareup. Mana Aswad? Mana Aswad? Sabut pedang teu kadeuleuan nyabut pedangna ku cepet-cepetna Ki Hamzah. Set! Langsung bari nyabut bari kena bitis gagorepa. Mana Aswad? Teu kanyawan deui teh kecepetna Ki Hamzah. Set! Bari nyabut bari kana bitis. Masya Allah tamah geus leuwih ti Cimande tamah. Kan aya nu ngomong dong Cimande geluti lo. Ngan wani nangan kakadal doang. Ieu teh wedat lagi. Hamzah cek Kangjeng Rasul. Tah. Ade. Isbir ya Hamzah. Sabar ya Hamzah. Perang can dimulai. Ulah waka anjeun bisa sabar di medan laga seperti ieu bakal boga kagagahan 700 tikal dibanding ejeung langsung ka hayang maneh dihayukeun. Neuleunyana Aswad geus bae.
cek Ki Hamzah can sabaraha eta cek teh Sidina Ali ngaharewas Hamzah eta kunaon aing bari nyabut cek kana bari dikitukeun doa awas cek Sidina Ali lain tanaga maneh heuh nya tekar inget tekar ti cek ya cek Kanjeng Nabi ya Ali ta'al isbir ya sabar lamun kira-kira Kanjeng Nabi henteu jadi penengah peperangan encan diperiwit encan dipepe kenong encan ditiup tentang bulaina peperangan geus sarariap jasa tentara sing araja ti musyrikin ti Kanjeng Nabi pohara tapi Kanjeng Nabi sabar isbir Masya Allah nu jadi masalah kok eta bisa gararaga gitu sih sahabat padahal mah kuantitas anu sangat ini dibandingkan jeung musyrikin perlengkapan saya aya tetapi gagahna luar biasa korenganan lain sambarangan Allah mereka gagahan melalui malaikat yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum ingat wahai Muhammad yuhi waktuna Gusti Allah rabbuka pangeran anjeun mere wahyu ilal malaikati ka para malaikat alladzina amaddahum bihim almuslimin malaikat teh anu ngabantua diperbantukeun ku Gusti Allah jang nulungan para muslimin ngalawan musyrikin wahyuna anni ma'akum bejakeun hai malaikat bahwa kaula teh bareng jeung aranjeun bejakeun dalam rangka nulungan negakeun bercokol bejakeun anni ma'akum kaula nu agung pangeran bareng gitu jeung maraneka Masya Allah fasabbitul ladzina amanu hai para malaikat bejakeun ka para musyrikin sabbitu nangguhkeun aranjeun kabeh nguatkeun aranjeun kabeh ngekakeun aranjeun kabeh netepkeun alladzina amanu ka jelema-jelema nu ariman rombongan mukminin sahabat jumlah 313 bil i'anati wat tabsyir kalawan ditulungan jeung dibubungah bakal menang ternyata horenganan malaikat ngarupa manusia kadeuleu ku sahabat ai eta sah cak cenah jaya eta mah asana teu wau tapi gagah amat jeung kasep amat aya urang ge eta mah teu wau tapi jaya eta mah teu gagah mendingan dipiceun mah kos kitu walai gagah ngileuk deui ka dieu nya ieu sah cing malaikat teh taruh nu kamari geus dicaritakeun teh nu pertama turun 1000 kadareuleut tah ku para sahabat musyrikin mah teu neuleuh kadeuleuna saeutik bae tapi ku sahabat neuleuh ka dieu malain deui neuleuh ka dieu malain deui neuleuh ka tukang saha ieu Haji Pendi ge pernah kos gitu oh pernah mah ieu sa imah kunti anak aya ieu mah genderuwo aduh diriung-riung ku makhluk halus ditanya kunti kunaon sia eta kadinya atuh ieu kan bosna sakieu Masya Allah nah iyalah nu paling istimewa naon sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru bakal nibakeun kaula ceuk Gusti Allah fi qulubil ladzina kafaru kajro-jro hate para kafirin mendadak diberesieun ku Gusti Allah paingan tadi ki Utsbah paingan tadi ki Khalaf sederetan musyrikin mun ditanya kok urang jadi sieun horenganan ku Gusti Allah diberesieun asal geus diberesieun be boro-boro perang di medan laga
cacak-cacak de tinju bae haju geus kadel waduh Mike Tyson mah serobotanana atau geus nyana geus moal bisa ngalawan naon kena angin doang golepak bae. Padahal mah barang ditanya kok kan ngagolepak saya sebenarnya main-main aja sih kan. Cak musuhna goblok udah coba. Kenapa? Daripada menyon. Jadi geus yeun teh heula. Baheula ka Muhammad Ali geus yeun teh heula jelema. Asal Muhammad Ali deuk tampil bae ge musuh geus beres sieun kabeh. Warenganan dibere wiridan hizib nasor teh Muhammad Ali teh. Serius ya bah, nu merena ulama ti Mesir jeung ti Maroko. Dibere hizib nasor diwirid ku nya dibere hizib rifai. Eta teh musuh asal naik bae Muhammad Ali asal gigit-gigit geus sieun ti heula aya nu encan kikian-kikian ngagurukan naon atuh. Oh, sarua eta. Ieu ge sarua ieu. Mike Tyson teh ngan kulantaran haju ditarik ku guruna teh di Uzbekistan guruna Mike Tyson dua jeung ti Mesir kita eure setelah asup Islam kan teh terus bae ngawirid di ngaranan Yusuf. Masya Allah para jasa warenganan lain main-main sebab naon nu mantak ditarik ku guruna Mike Tyson mah lain cara Muhammad Ali Muhammad Ali mah bisa kontrol Mike Tyson mah asal di kota bae lelembangan aya bae nu kanyana bangun ngamanyunan jeger teu naonan sabaraha nu korban asal jana keluar bae aya bae nu korban cak guruna ieu si kiamat si budak ngawiridna kurang tamat ya budak ieu nah tak tarik ulah jadi teu kaluar ti hizib-hizib. Modal kamari nu berangkat ke Jakarta beuh aya nu geus ngebeten-beten hizib. Tetapi lain lalagaan emang teu sieun kitu polisi sieun. Dengan lapang dada loba polisi nu ngomong sieun. Henteu sumpet salindung kafir ge sieun. Ye emang ulang lamun wiridan bae kitu teh emang kafir teh beres sieun. Nu mantak deuleu kiai lah sabira kiaina mah jakuru. Malah mah bengek hokek tapi lamun nyana geus tampil sieun kafir lain nyanana atuh sapira nyanana aduh dibukakeun calana jeung nu jerona ge gedean nu jerona tetapi lain etana wawanen anu dibantu ku malaikat. Masya Allah asal geus baca hamim ain sin qaf bah mulai ge kadeleuna sakitu leutik bedek tapi sieun tah boga eta ta muslimin mah lamun dicaritakeun kejadian Baghdad loba nu arasup Islam emang kunaon kitu eta orang Amerika sieun kejadian di Israel anu di luar konstantin manusia loba nu arasup Islam Yahudi terutama Amerika aya sieun kuari di Suriah emang teu sararieun Amerika sieun loba anu arasup Islam urang baheula Belanda di urang emang kumaha gitu sieun Belanda loba nu asup Islam di dia tadi pada karena tadi Pasar Baru loba Belanda nu asup Islam aju kawin di urang Pasar Baru Tangerang tuh di Beladi tuh deket Cengkareng Belanda asup Islam Beladi di pos Belanda asup Islam kawin jeung urang pos dah cenah kiai kos ka zamanan sih mah kitu baik sih ka aing pokon teu percaya aju cenah kiai nyaona di mana aya turunan Belanda datang ka dieu muriang anakna ngimpi kudu dibawa ke Indonesia sang geus dibawa ke Indonesia dibawalah ka dieu ke zaman Abah kalau saya bisa sembuh dengan mimpi ini maka saya akan masuk Islam eta teh anak bapak kolot mah geus Islam lantaran ieu anak nama balik ke Belanda di antara senggeh-senggeh nama aya nu balik deui ka Kristen ngimpilah nyana dibawa ka dia kukula diajak ka Cianjur nganuduhkeun doang tah tempatna tobib dirinya menang saminggu cager balik dia asup Islam Belanda teh nyana dongeng bahwa baheula ke zaman penjajahan kawin jeung urang di anak-anak mah di Belanda kok jeung urang pos jeung loba Belanda di nu arasup Islam teh eta teh gara-gara sieun nu manta kuari kafir-kafir teh sieun ka urang hiji urangna teh terjal nomor kedua tilok babacaan
katilu minta duit malulu geus teu dianggap ulah kiai lamun geus teu minta sieun dibere leutik ti lokdek sieun tolol teh kiai goblok lamun leutik bagat tidak rada gede tidak gedean setik tidak gede jasa ya oke mal panjang-panjang lah jaki ayak wari iyalah hiji Allah ngawahyukeun ka para malaikat bahwa malaikat teh diperbantukeun untuk membantu para muslimin wahyun anni ma'akum aing barang jeung arajan kabeh dua dijakeun ka para mukminin muslimin sabitul ladzina amanu teguhkeun tangguhkeun siap anjeun nu bakal ngabela tilu saulki fi qulubil ladzina kafar ra'ba kaula nu agung bakal meresieun ka jero hate-hate musyrikin masyaallah kan tugas cek Allah hai para malaikat lantaran malaikat ai perang sih kubaha teu jauheun kan malaikat mah teu pernah aya nu gering di luhur langit teu pernah silih layar teu pernah maulidan macan naon teu pernah rajaban teu pernah nyana mangan saukur tasbih hamdalah salat teu pernah nyana perang teu pernah malaikat eueun asuhan ai kami urang kabehan cek malaikat nu tarurun ka bumi nu sarariak urang ieu titah perang ai perang kumaha teu bisa malaikat mata diinstruksikan ku Gusti Allah hai malaikat perang teh ribu faukul anak tau papalan tu hulu musuh beakeun ku maneh oh eta ya kecil cek malaikat naon deui wadribu minum kulla balan papalan ku aranjeun kabeh sikat kabeh sopar kulla balan leungeun jeung sukuna beakeun kabeh ya malaikat kecil teman terjadilah silih tantang kedua belah pihak ngangsek Kangjeng Nabi rombongan anak musyrikin ngangsek bepin Abu Jahal setelah silih angsek mulailah peperangan dimulai lantaran Ki Asad geus paeh ti heula Abu Jahal marah rancang dimulai tetapi salah satu prajurit kami geus paeh biadab siap Muhammad Sidina Ali mereka ulang ngomong biadab siap buang kamana goblok tarojol di Abu Jahal tarolol siap kabeh teu ngahargain ka aing siap aing teh salah ye Jol Hamzah heuh sagede sian walam siap aing kapan terjadilah adu omong anu dahsyat luar biasa malaikat Noel ka Kangjeng mulai encan Masya Allah oke lamun geus kula ngacungkeun bendera ka karak sat oh oke malaikat mulai lantaran geus paharong-harong ngomong anu geus pacentang-centang wow geus pokokna mah omongan kahindakeun geus ngaranna ge perang atuh lamun ngomongna sopan mah lain perang wahai Abu Jahal yang mulia perang sama kos gitu mah geus bahasa tengik bahasa naon kun kalaluan tengik sia wah muarai ka Kangjeng Nabi mulai ngacungkeun bendera set di ditu ditiup teng perang malaikat tampil dengan prima atuh teu kadeulean ku para musyrikin cacet sahabat kaget nu manta kaget kieu nyana deuk ngahajar beheung musuh beheung geus ngagulimpang teh cek kira koy kieu diajar deui nu itu geus ngagulimpang teh lah diajar deui leungeun geus roblok cak jarak sahabat ieu kiamat perang Masya Allah kan nu manta fakana rajulu yaqsidu barbaraqabatil kafir
maka aya salah seorang sahabat ngamaksud nempas beung kafir ternyata atas kutu qabla aya sila ilahi saifu geus gagoloncong ti heula eta beheungna hulu memeh pedang eta seorang sahabat datang ka beheungna itu kene leungeun jeung suku bahkan keunikanana Allah mere wahyu ka Kangjeng Nabi hai Muhammad geura nyokot maneh kana pasir-pasir sarauan tak timpakeun warmahum biqabbatihi minal hasa Kangjeng Nabi ngarau pasir tak balangkeun Muhammad balangkeun ka kafir sat falam yabqa musyikun ila dakhala fi ainihi aminha syai'un eueuh hiji-hiji acan nu teu kaasupan ku pasir nah atuh peureum kabeh atuh tinggal sahabat bae muyah mae goyang-goyang nah ini dia ngan kikiran doang sahabat sebab malaikat ces tinggal Sayyidina Ali ieu urang beupeun naon ngobrol jeung Hamzah sia mana henteu aing mah goyang di luhur ku ontak kakararieun malaikat anu dahsyat luar biasa masyaallah karim ialah kejadian perang Badar anu luar biasa bantuan ti Allah Subhanahu wa taala jadi sejarah di mata dunia baik di muslimin urang terus membaca sejarah diabadikan melalui ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dibaca ku Kristen dibaca ku Katolik dibaca ku Protestan dibaca ku Yahudi dibaca ku berbagai musuh-musuh tentang sejarah akur kami keistimewaan perang Badar numantak salatullah salamullah ala taha rasulillah kadituna bi ahlil badri ya Allah geus bae nyaritakeun perang Badar anu luar biasa sejarah paling pohara peperangan adalah perang Badar sampai menari-nari sahabat di atas kuda menari-nari sahabat dihandap menari-nari lantaran loba keanehan-keanehan kadele malaikatna tanpa susah payah mengeluarkan tenaga ternyata 70 tokoh sahabat termasuk Abu Jahal dzalika bi'annahum syaqqullaha wa rasulah dzalika ari eta siksaan terjadi kepada kufar bi'annahum syaqqullah kulantaran maranehanana ieu nentang ka Allah jeung Rasul nah siksa seperti itu nu mantak dibejaan ku Gusti Allah ya wa may yusyakikir rasul wa may yusyakikillaha wa rasulah fa innallaha syadidul iqab saha jelema anu nentang ka Allah jeung Rasulna Allah anu bakal nulungan melalui prajurit-prajurit Allah walaupun tanpa prajurit Allah maha kawasa sunnatullah seperti itu fa innallaha syadidul iqab saenyana Allah maha dahsyat siksaan setiap peperangan muslimin di mana baik lamun memang benar-benar lillahi kalimatillah dibantu ku Allah nu mantap Kangjeng Nabi geus caritakeun Islam bakal surut kesurutan Islam adalah karena niatan-niatan para pemimpin Islam anu teu ikhlas ke Islam bakal naik deui nu mantap Islam bakal naik lantaran pemimpin-pemimpin Islam na mulus niatna engke bakal turun deui Islam teh sebab ieu niatan-niatanna teu mulus ke naik deui kitu baelah Kangjeng Nabi nyaritakeun bahkan tahun-tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun tahun kesurutan Islam tahun naikna Islam tahun kesurutan Islam tahun naikna Islam geus dijelaskeun nu sabenerna mah ku Kangjeng Nabi dina hadis la tazalu
wal eureun ummati ummat kaula zahirina 'alal haq terus bae ngalahirkeun hak melalui kekuatan-kekuatanana, kekuatan ucap, kekuatan tenaga, kekuatan organisasi, rombongan, wal eureun baik perorangan maupun buah barengan. Zahirina 'alal haq, di tengah-tengah hiruk pikuk manusia, kadieu haram, kaditu haram, kaditu riba, kadieu riba, kadieu bohong, kaditu bohong. Eueuh keadilan. Allah nyiptakeun seorang hambana anu nuntun umatna supaya ulah terlena dina kaharaman, ulah terlena dina kabohongan, ulah teu nyaho kana kajujuran. Aya bae ku Gusti Allah coba saurang dua urang nu negakeun agama Allah zahirina 'alal haq. Baik sakupna sakup kabupaten, sakupna sakup provinsi, sakupna sakup nasional atau sakup dunia disebut mujaddid. Setiap satu abad Allah nyiptakeun mujaddidul Islam. Asal satu abad mujaddid. Adapun kekuatan-kekuatanna walaupun henteu kebal tetep aya bae. Engke bakal jaya deui Islam. Selalu kitu bae. Kuajeun kumaha ge batur ngaulah-ulah ge nyaritakeun haram-haram geus milu kabeh. Kaditu teh ngahalal-halalkeun nu haram. Aya bae ke nu kuat. Haram tetep haram. Makruh tetap makruh, kajen teuing ku bage teu sieun tetep zahirina 'alal haq la tazalu ummati zahirina 'alal aya bae kos kitulah sejarah Islam. Urang lamun nyaritakeun tentang para sahabat lanjut ku para tabiin terus ku atba tabiin kabelah dina tak surut muncul deui di zaman Wali Songo. Walaupun henteu sampaikan saabad surut sampai ke ayeuna tetapi engke bakal muncul di memeh Imam Mahdi Islam bakal jaya. Tentu kejayaan Islam teh berkat berjuang di unggal negara engke bakal berjuang di unggal negara engke bakal peperangan leletikan jadi gede sadunya kabeh kakarak calbeh muncul heula Islam. Kakarak keset mu turut deui karak hancur-hancuran tidinya menunggu Imam Mahdi. Kitu